mikir hal anu teu ngeunah teh diganggu sok maneh kehidupan maneh diganggu ku batur teu ngeunah pan rek iraha urang pidatona lamun urang diganggu wae ku marelane sama hirup kene hayang modal terus lah tuh kudu make pidato lah itu nahan itu tadi urang sultan ngilu sultan da inu meunang mah nya pidato halo ya ulah diganggu halo gul kieu ieu nama sandiwara urang tuluikeun mung sandiwara urang tuluikeun setiap sapani cinta aing can eleh wae mung nya geus ayeuna mah meunang ayeuna mah tuh kadaya geus siap moal ayeuna moal Pak moal cenah ayeuna pada boga naon pada geus publish aduh laki tuh di Magelang ka Sumedang teh sok we tenang batur naon aya karek hubungan mah tadi dia kudu dilatih tenang naon moal kumaha sok nih moal sok moal lebar sieun ieu cenah naon sok kudu ada ku sok naon ke geus banyak ku si ohang deui bae moal kurang jadi bapana we urang jadi bapana we bapana ieu bapak ieu apa dia leuwih mirip ka dieu atuh pada si ohang teu jauh beut urang mah cik bujur sih ieu jauh oh jadi rek jadi bapana ya lamun jadi kabogona pan curigaan teh wah kumaha ai bapana jadi bapak urang bisa alasan dia caritana rek kawin bisa ini anakku kan dia urang teh ini anakku ulah curang cileung atuh kanu kamera moal naon nya moal aku nan sieunang pak tah teu sieun cikan sok kaleng sok urang geus bapana geus nya kumaha cika bapana kieu sayang anakku kan itu tinggalina atuh lelong ka dieu bisi sieun hayangeun ai urang mah moal sok kacaritakeun ieu bapana rek nganterkeun budak kawin kawin teu di imah sorangan anterkeun ka mana kalau itu di dia ulah di imah nya pokona mah dianterkeun itu ka imah ka KUA di kaleng atuh kawin teh neng sok nya kitu ngos kumaha neng cing mesra ka budaknya nya neng sayang anakku sayang kamu harus nikah ya aya nu ngabiayaan bapak teh geus capek ngabiayaan we maneh nya ieu aya beunghar jelemana teh baelah daek ngeutna mah ruksak tapi teu naon nya teu naon nu penting mah hatena teh jelema mah nu goreng anu goreng mah pira lakuna nya emang rek kawin ka nu hate kenal kenana emang rek kawin ka nu hate nya hate jero hate gitu pak emang tapi kawin di jero hate nya jelemana tapi jelema kan boga hate ulah sekolah diajak pasel ulah eta teh urang nafsu teh tadi pidato teu beres-beres Delila datang calon salakina. Nah pada moal ya teh. Sungguh moal datang ke tempoknya. Arisia meni jaraim. Itu pada ayah jadi moal itu. Cing ieu, bapak we atuh. Bapak atuh. Kalima. Jadi nu ayeuna mah pan bager. Heeh. Kieu. Ya. Ayo, ieu calon salakina. Ada suka nurwara. Geus begitu mah ieu lagi pamajikan. Mom. Wah geuning sieun. Masak bae. Geus bae ya maneh. Nu nyaing kudu runtag. Delila datang calon salakina. Ieu Jang. Aduh. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, nuhun kamari eta kintunan tos dugi. Alhamdulillah. Nuhun. Nah, eta rada beuye eta dikirim. Dikirim kok biasa, Pak. Apa mangga mau kasih apa wae. Tacan dibukan ben kaya nanti. Aduh ya. Dangit gini kan naon eta teh. Biasa kan gitu. Tuangan atuh Tuangan, Pak. Atuh sebenarnya itu alhamdulillah. Pegaminan tuh anak jin. Eta teh burayot, Pak. Oh, burayot. Nuhun mun teh kitu mah. Neng ieu. Sepuro kawinkeun. Pak. Ya. Caritana dikawinkeun ku bapana. Nah, kawin. Kawin. Geus kitu atuh kawin. Kawin. Neng. Bral gerak kawin gitu atuh. Neng. Nya. Bral gerak kawin. Nya. Neng jadi anak bapak. Nya. Cing jadi istri anu soleha. Tah gitu. Nurut kanu jadi salaki. Tah gitu. Ya, karena naon lamun neng geus rumah tangga mah surga neng teh aya di kaki salaki. Tah gitu. Ya.
ayeuna pematahan cawan salakina Ujang ujang deh kan si Neng geus dipasikeun ka Ujang Ujang kudu tanggung jawab nya ingat ya lalaki lalanang jagat ya kudu bisa ngipayahan yang marapan anu jadi pamajikan tapi ya lamun budak aing ku sia nyeri aing bagian orang salah kolot ya bising ya mah bising kayak geuning geto ya mana kena nyeri biasa biasa bener awal halus awal teh terus kali itu mah pasti yang pasti awal ya pematahan lu bener kali jadi gelut. Iya rek hajat ini terjadi bubar atuh. terjatrok Ini jangan ketihan. Terjadi kan gitu. Ari mana atuh ari ngemil suuk sama ngemil deui Aing nu aing nyerek ku aing ditahan teh haib. Apa kata? Aing ngambelan ieu aing mah ngensian nu hajat ieu ah. tuluy ya tuluykeun Moal ah naon aing lupikeun ka latihan ieu. buru ieu tuluykeun tuh cana naon sia can sah geus dikikieu budak aing dek percaya kumaha urang ka maneh ingat budak aing hiji-hijina lamun nembikan ka diru sak ku maneh ya Ulah. Kumaha ieu teh? Kela kumaha kalau parasnya ieu? Naon? Aing di mana? Di mana? oh wayan Aing itu mah di mana aing? oh urang teu naon anjing beurih ieu catrok pake ieu atuh nu obat betamek tadi kan cari Awas heula tuh keluar heula. oh nya sok mana balik dia nih nah gitu urang hayang getihan kumaha ieu ese kan caritakeun kela aya saha di dieu wae Kameramen, eta teh kamera, eta teh lain jual HP gitu Ka tempo, sugan teh dagang HP. Punten ah. Naon ari ece sulek-sulek bae. Sumpah naon sulek. Ah, kitu mah. Sulek. Sopan atuh. untung teh juga tadi untung teh juga tadi depan nu menang anjing Aduh nyumput ari maneh. Abang kena HP batur. Dek dipoto gitu. HP si eta jeung. Bade kitu. kan caritakeun Naon ku bagebuk atuh. Ari ece kuna. Abdi salah naon ka ece. Ganteng. Wah, alhamdulillah. Da maneh hungkul nyebut ganteng teh. ya dek moal ya Rek maya. Iya dah, iya kali kamu kayak gitu-gitu coba. pindah teman-teman pindah Mau mahi dah sepatu laki ya mah. pindah berada itu pindah Oke, siap. Ya, naon? Nah, ya. Nah itu, nggak aing balik lah tulahnya. Dia teh kaur kumaha? Pan menyapa kudu disapa deui urang teh. Hei, buru atuh ieu aing tuluyan. Iya tuh cerita ieu. cerita saya temenin apa gitu buru-buru ya kamu tuh kata kan caritakeun bapana ngajulungkeun ka anakna rek kawin Nih kia non ayeuna teh aya lalaki nu rek datang ka nyai ieu mah da eta mah kumaha nyai erek heuh ngan ieu bejaan da ieu teh lalaki teh beunghar pisan ngan bajingan Urang mah tengah denge kan ceritana masih di imah. Alhamdulillah tengah denge. terus geus bajingan teh penyakitan naonna nya ngan biasa sok ngaracekan eta non tai domba nih nya maksudna masuk nyen pupuk mana nama Ya, benar. nya kabeneran pokoknya teu kadenge nya bener naon Nah ini mah ceker teh sate. ya ya ayeuna mah urang tungguan nya neng dandan mah geus rapi ieu nu penting mah kumaha neng teh mari tarima rek henteu kumaha neng nya Delila datang Pak RT Nah, jumpa RT. datang Pak RT nanyakeun rek Apa kawin salakina ieu tong RT geus maot RT na ge. Langsung we. RT
beda heula. Leres bade nikah kadinya heula. Si Anton. Punten abdi RT ya. Ya. Naon? Oh, naon bisa. Ya malah. Lain aya beja cenah kawin. Oh nya si Neng rek. Ah, can laporan ke RT. Bade kapan ieu heula bade lamaran heula. Oh, gitu. Ketos aya ieu mah bade wartos ka Pak RT. Oke, kabartosan. Siap Pak RT. Ya. Ngan 25. 25. Pak RT na indit budak jadi dikawinkeun Delila datang Hansip. Hansip tadi RT enak Hansip. Mun areknya tadi hansip heula. Hansip nyusuran RT dan diheulaan. Dan ngom. Salam. Tadi aya mah wah. Oh iya Pak RT tadi ke dieu. Anu, abdi dengan Pak RT tapi tak aya. Tanya enak. Ya terus aya tadi. Oh, abdi wihara tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah kini. Ya. Calon. Delila aya calon lurah. Calon eta calon lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mana kagak ya? Utis. Oh ya, ya mana kagak ya ya. Oh, ya boleh pada calon gede dia gede bukan ya. Tong kira apa ya? Siap. Ya udah ada alhamdulillah. Mohon Pak. Berkali sih. Berang kali. Berang kali ya. Ya, ayo kita mau sok kayak bukan ya. Ya. Sabarnya nanya. Sabar. Can datang keneh wae eta bisa lakieun. Datang bisa lakieunana. Ayeuna bisa lakieunana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delila datang RT. Sudah kasih heula pan ieu rek mamata. Jusul heula, ujang eta kawin teh. Ditanya ku RT eta. Naon urusan anak jeung RT Aisyah langsung mah iya ka dieu. RT heula itu heula teh malan heula Pak RT datang. Ngarti si Anton. RT. Jang, mereka mana? Jan, rek mana? Eta bijangna di dieu. Rek kawin. Ah, tuh beja-beja. Hansip datang Hansip. Paing weh. Hansip. Bede, aja maning. Oh, mun mangga. Mantap, geus kabeh atuh sia teh. Jadi gua teh pan kudu aya liku-liku kudu aya liku-liku. Masia. Kajang luka liku. Ya, tok ayeuna jadi kawinkeun ha. Ya, yang Itu punten cenah eta teh tinggal. mun atos anu. Yang aya nama da nu leuwih hareup ku ujang teh nama sok eta kumaha si Nengna. Ya. Neng ayeuna bade Nuhun. Ya. Nuhun, Bah. Ya. Tok di bapatahan. Ka wewe ka budakna heula. Neng ayeuna mah Neng geus dewasa hampura nya papa bisi teu ngayu teu mere naon kan pendidikan ka Neng sok mangga ayeuna mah Neng non ditikah ku ieu ka ujang putis. Salakina ngambek asa dimomorekeun. Tok, salakina. Nah, Abah teh mamatahan. Kuduna Abah teh mamatahan. Oh batahan Nya, yang pan saya tapi anakan. Ya, oh, pianakeun. yang Mohon. ujang Carali. Nyai, kesekadap. Ieu parasia, itu parasia deh. Kumaha ya? Tong pimpinan parasia ieu masa niwara. Dah itu teh karunya tuh. Kada lajur diseret-seret. Kapayunan. Mana? Kepro. yang Ya. yang Mohon, bener ya teh rek ngawin leres Pak abdi rek nikah ieu. nyan Nya, bade langsung ku abdi dicanaka. nyaan bener Leres. sok ayeuna keneh Mohon. ayeuna lebena ge aya ke nu tadi eta makana lebena tadi geus aya kan Ya. da asli Oh, asli dekat. asli kawin ayeuna Ada kawin ayeuna. Kan bobodohan.